terlena aku kemewahan dunia. Ieu nu baheula ieu mah. Nu baheula teh karar itu. Nu kuari mah tuh leuwih parah. Nu baheula ieu nu kos karar itu. Lah, bohong Rasul ngomong-ngomong geus buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh ja mewah, ibadah mewah. Urang jazinah bae ge jeung awe sakadaek da jati diraonkeun ku Gusti Fatahna abwaaba kulli syai. Berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah, cuman istidraj. Sungkunan ti Gusti. Hayo sia. Asal hayo sia, hayo. Sabakeun Gusti. Ngal kebal deui. Eta bahasa kos kitu sia. Sabakeun. Cak Gusti Allah sadaek geus sia. Moal kebal deui, dalakeun Gusti. Hayo. Buat teh nya mah nama teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus. Atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus. Ku Allah ge geus ditegor masih keneh bae. Wah, dimomoy ku Gusti sadaekna hirup sia kuari mah. Patahna alim janu aing. Hayo. Watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu. Wow, atuh ayeuna mah ti bar ieu ka bar ieu. Terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh. Pindah kuari maka orang Singapura. Coba hayang nyaho nu putih jasa orang Cina kumaha rasana. Coba hayang nyaho ka orang India. Coba hayang nyaho ka orang Amerika. Tungtungna ka orang negro. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin. Bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya. Lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe, lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku umat-umat nu baheula. Karitu horeng umat nu baheula. Lain kakara kuari Muhammad. Umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun. Umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda' bima tu'mar. Kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatena geus dicap boro-borong milu danan kumilu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng. Lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari. Ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam. Satungtung urang kuari bae ge salila hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh. Tereren ngadenge perang geus mah Irak, kemudian ke Libya, kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun. Bahkan rencanana terus bae Amerika mah. Sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia, ieu terus kana agama. Kuari geus mengarah ke agama. Entak sing hade, urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap. Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu karitu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngajegur ngan beda cara perangna.
baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajan mah di luhur bahkan kapal tanpa awak perang teh ngan saukur kapal bae memawa bom roket jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang paling nyingkir kapal paling urang markas-markas geus dibuat kuari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cihi ulah dikira geus mengarah ya teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya na masang satelit, masang kieu mana Cikupa. So, oh iya, Citra ini. Mana Bojong? Wah iya. Mana Sepatan? Oh, Cilongok ulah. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan teh kitu jasa. Kitu jasa karena kuari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh. Lain sakada direrewe dijebian diandiaya Kangjeng Nabi teh nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwa borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegor ku Gusti Allah wadharra, penyakit-penyakit, gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran temahi nu kudu dipikir anak-anak otakna modal setruk ya orok mikiran naon nyana apa pikiran bapakna sering naik deui jadi puyeng meureun nyana eta orok setruk masyaallah karim saya geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo dina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak leutik ya lantaran teu mahi di otakna kahayang nyana terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk masya Allah. Ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Bapak lagi bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna. Ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikene buang ka warah keneh bae. Kos diurang di Indonesia tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkan cara mandi anak-anak Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional darurat bereskan guys, nu ngomong kabeh
200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua da kumaha ngurusanana atuh mandianan aku mah digubiak bae geus atuh geus mending kubur bae geus darurat sanes sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal di tentara-tentara kendaraanana darurat kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargani wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para rae berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh wow di Sukabumi tempat rekreasi sepi Bandung Lembang sepi kabeh bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa dunia nyaho lesu kabeh hotel kabeh nah diskotik naik klub kabeh sararepi barang ge saminggu deui ekstasi deui ganja deui mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui Jogja breuh sabaraha ieu nu paehna upahna teh 500 yo saeutik kumaha 200.000 jeung gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya meureun 20 mah saeutik tah mah bari mah geus teu jadi masalah paeh teh diukurna ku tsunami itu baheula 200.000 teh saeutik naonan tah mah je kumaha mun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teu ieung-ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi palamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajading ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna teu ngahiding kana panyingsieunnana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi baksa jeung doro teh tetep bae umat nu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge nu baraheula ieu umat nu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh di dakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekah geus kabeh dikerakeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumaha tah bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit, kabeh kuari mah jadi duit. Di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeulem jadi duit. Kabeh nu teh jadi duit. Atuh akibatna malalah mur jelema teh. Tanah dijualan, gunung dijualan, segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang. Di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa akibatna mewah kahirupan teh mobil en sekedar mobil-mobilan
tapi anu kelas miliaran gitu kene imah ngesmung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep wah aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an kos karar itu teh haha nya nah ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmur ya urang maksiat ge subur dah kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena aku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu lah bohong Rasul ngomong-ngomong geus buktina urang mewah ja kuari kendaraan atuh ja mewah ibadah mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati diraonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti ayo sia asal hayo sia hayo sabakeun ku sia moal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui darakeun ku sia hayo buat teh nya mah nya teh nya teu nyahona naon teh nya ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganut kitu ngaranna pengikut-pengikut geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku geus sadaekna hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing ayo waduh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu wow atuh ayeuna mah tibar ieu kabar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah ku ari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro Wes diacak gas mabok kayak gitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah geus ngaran ganja mangeus tah mangeus jadi hisapan sehari-hari ti mimiti beka magadon datang ka ekstasi terus kunyana dilalap terus aya nu laporan rakyat sabodo rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teteh baheula ieu baheula pejabat nomor rabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu keneh ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu ceurik bae ka Gusti Yesus kunaon kieu-kieu teh keur bejeuna ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae paraeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadeulna bae kurang hiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah lain cara pangacara dipilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur
oh iya manusok di masjid bae cabutan tek 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 oh iya manusok di majelis Istiqlal lihat cek 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 dibayar henti heula maksudnya gitu disalamat dan nu baheula teh dengan kaderina mah bureg ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun atuh tidinya putus asanya kaduhung amat cek aing gamari teu iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun artina kaduhung ke eta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah namatak cek ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat muga Allah nyaheun jeung ngulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cek Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieu istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa atunya nama nyahoeun dosana Soeharto urang mah teu nyaho urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh menyahon nama orang mah hebat bagi Soeharto teh tapi pan kunyana maka nyahon penyalahgunaan APBD penyalahgunaan uang negara penyalahgunaan atuh nya nama nyaho boro-boro nyana aja ku lagi nyaho atuhan ente bae nu teu nyaho mah kira orang ketos atuh tuh di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C catakan niun atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten mah sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho atuh janyaho Bupati Tangerang Bupati Serang Bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan tah ba sanajan teu dibuka ke atuh janyaho janten mah lain rahasia jang patur ge nyanaon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia alhamdulillahirabbil hampir cenah kiai nyanyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna inculah bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ieu sia mah santri kiai anunya heuh kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese disoekeun sia ku aing buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohong ge kitu ieu urang lamun nyaita bupati korupsinya ulah loba omong ja gubernur ge embahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak Gubernur Ibu Gubernur kunaon sih ulah loba omong lah jadi luhur lagi kitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu ya Indonesia ikeur nyaritakeun kos gitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun beritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba omong itu bae pokona mah geus
Ira aing maca Qur'an tuh. Masuk aya bae bungkus lauk asin gitu. Dibacaan setik-setik. Masya Allah karim. Kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Cek kula alhamdulillah rabbil alamin. Iya kercarita pejabatna, kercarita lalaguan maksiatna di samping korupsi, lalaguan mabokna emang kumaha gitu. Temuat di dia berbagai instansi laporan. Nyabaah ke Singapura, ngeinin di Singapura, menenangkan pikiran, mabok tadi. Atau sekadar mabok majah henteu terlampiaskan. Coba cari perek. Aduh, di samping di negara mah ieu rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu. Ya kulantaran hook ya dipake wae. Masya Allah, marabok, zina, judi, judi. Nungaran anak Soeharto Tommy, judi kelas besar di dunia. Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia. Nyen tempat judi, kuari dek nyen tempat judi di Indonesia. Tuh ditutup di Pandeglang. Di Pandeglang di kitu naon ngaranna? Deket pantai didinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan. Gula dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung, neangan tempat jang tempat perjudian. Nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan Kotomi kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia ulah suraseri ngeunaheun sedang teu urang ka Lampung sakira mah naon meureun henteu urang bisa nyebrang ka ditu babari. Tah pikir di Lampung bakal kumaha sebab di dieu teu ditandatangan di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya. Aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantak hayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutnya Jalam. Tadi itu bagian tempat perjudian. Wah, geus boga sabaraha tempat-tempat judi na. Sedengkeun eta dek calon presiden. Kula mah ngan sakarang ngabejaan bae jan nu milih mah bapak-bapak. Na ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Atuh di pasar kemis ge jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae, ngan judi mah tuh terus bae. Itu gua eta salah sahijina atupan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam. Emang kumaha aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal kelas bintang 7 ya puyang-puyang lah pokoknya. Salah satunya pikir eta Indonesia eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar nah emang kumaha gitu. Lamun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar eueuh nanaonan tah mah geus diragajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ke luar negeri. Pikir ke otak
ulah diteruskan puyeng cenah aing geus setruk atuh sia mah sia aing encan minyak namun orang nyaritakeun minyak perih perasa yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang di handapna diteken titah meuli minyak urang dibeli ku urang nya nama kenyawan tanu di luar mana tah sedangkan mun dicaritakeun jatah-jatah di luar negeri sabaraha nah geus tama Indonesia negeri tercinta menang nebus nyawa menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha coba ayo nyana di ditu ganti deui mobil da singang sarta ini kumaha coba nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus teu aya kiai na nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli nu tadina saw beli anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi sabaraha kiai anu ku urang kadenge bae anu di panggung ditembak coba hayu deuk kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak encan aksi teh kakarak di panggung doang kakarak nyaritakeun doang kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon da encan ieu mah tapi geus ditembak naon rugina sih sakadar ngadengekeun encan aksina naon kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak iyalah Indonesia zaman Soeharto nu mantak loba jasa-jasana loba jasa dosana kaharta kamu mulai kaharti tadi dinya keneh kita geus mulai eta di zaman saya tak pangab Trisutisno mantak ketika Trisutisno ada calon presiden loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai jangan kunaon hati belum luka belum selesai belum dibuka perban ketika keputusan Trisutisno tembak tempat makanya nu kos kitu dijadikan presiden hebat tinggal hebat dalil tinggal dalil tak bisa komo jadi presiden acak-acakan di negara tak bisa tuh ketika nu kamari keur carita reformasi mahasiswa ditembak tanggapna saha Wiranto manya nu kitu jadi presiden kapan can terselesaikeun teh tuh coba hayu Indonesia Masya Allah eta keluargana meureun bapana dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak mana teh nyeri na meureun urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kebeneran ikut urang panjadek jadi presiden ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita kayaan Indonesia nah kuari SBY nya mal diteruskeun ku aing aduh Gusti ieu mah keur carita menuju ayat eta keur carita pejabat-pejabat da geus mah bupati korupsi gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh atuh mun teu korupsi mah atawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan iya lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa Masya Allah luar biasa tapi iya ngelola teu mampu diome ku Amerika diome emang orang tadi diome lantaran non sumber minyak loba jasa nyana nyuntikan embung lantaran nyuntikan maloba resiko kudu orang Indonesia baik geus terketahui di jaya minyak serang ku Amerika luar biasa diome diberi jatah doang dijual ku nyana nyerin teh hate bangsa. Ieu mah keur carita ndeuk nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyawa.
Aya nu 2 kali dijual 3 kali jual disertifikatkan ayat 3 sertifikat di Indonesia kuari mah bisa baik di pasar kemis anu 3 anu 4 sertifikat teh jual pertama lah guys cukup baik pakai SPP teh kedua ayo AJB-na nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual bisa baik kuari los tanggung jawab ke di Rabbul Jalil ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerjasama kos karar itu geus eueuh ecreug kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik nama lah dibere teh kekercetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nya ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelak ieu lurahna ka mana ieu loba keneh datang ka paeh can dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ieu keur carita kabangkawarhan akhlak ieu mah deuk diakurkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemudana kuari mararabok zararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari di hareupeun mata urang nu micin orok di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh deuk kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkan birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing nah sia memang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun sia nah kuari ti luhur geus karar itu kemudian ti kelas pemborongna geus karar itu kelas calo geus karar itu kelas pemuda karar itu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nutup para ruguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae bedak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun teu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing ji pondok geus dibangun ieu tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ke pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh artina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mbugeun santrina mbugeun ngararaji nu tadina jamiahana geus aya meureunan 300 mah kuari ngantiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teh daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah keueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat
rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan. Presiden dipilih ku rakyat, turunkan. Bismillah, entah akur mah ku rakyat keneh, ganti harita keneh. Nu tadina SBY turun, ganti ku si peot. Beres. Gitu di negara demokrasi, nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing, nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib. Diangkat ku aing. Batur kabeh nyebutkeun tad, kemana tad? Menang nitah saha eta ustad-ustad. Menang 2 tahun naik, yai kemana yai? Menang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae. Kabelah dia mbah kemana mbah? Mbah Anom. Menang saha? Kabelah itu abuya. Menang saha ngangkat eta? Menang Allah, jelema dibere. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya Allah mah atuh melalui rakyat na ngomong kiaikeun si eta kabeh nganyai-nyaikeun. Kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub. Cak Allah pan ngacak. Kan kamari masa pina nu dibawa kon kuari jadi SMS-na lain gitu. Wah, teu beres cak Gusti Allah. Diturunkeun ku Allah. Nu naiknakeun ku Gusti Allah, nu nurunkeun ku Gusti Allah. Apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta? Henteu. Tapi ku Gusti Allah, kuari lain kiai tama jabara. Nang saha ta ngomong kos kitu? Nang Allah. Lain kiai tama kos kitu mah. Naon bau bentak. Lain kiai tama kos kitu mah. Naon? Eta julukan-julukan ti rakyat. Menang saha? Menang menang rakyat. Rakyat nang saha? Nang Allah. Gas, ulah diarajian kiai kos kitu. Emang kunaon? Sarua jeung aing nya proposal aing proposal. Ya gas tekar nang saha eta? Nang Allah ngacak. Geus ngacak. Nah kiaina kuari geus ngararacak. Geus ngararacak. Tuh deuleu ku di Cisoka, tuh deuleu di Belaraja, tuh deuleu di Pasar Kemis, tuh deuleu di Sepatan, tuh deuleu kuari di Cipondok, tuh deuleu di Ciledug. Dele di Serang, dele kiai kabeh. Lah cenah meureun Tangerang doang, itu Banten doang. Coba kuari ka Bogor, Alahadin Sawa. Coba ka ditu ka Cianjur, ka Sukabumi, sami bae. Coba ka ditu ka Bandung, sami mawon. Sarua. Coba ka Jawa, weh pada bae ge. Make ge aya mau kan meureun mah. Sarua. Ya Masya Allah Karim. Ngacak berarti. Mimiti ti pemerintah geus ngacak, lain ngurusan rakyat, ngurusan pribadina, ngurusan partena korupsi menjadi-jadi. Pemborongna geus ngacak, lain jak ngamahmurkeun, pengusahana geus ngacak, calo mah geus karuhan ngacak. Kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan. Lah, nasihat tinggal tunggu tanggal main. Falamma nasu bareng naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa izu wa khuifu mauizohna ieu ne piwuruk ceramah na kunyana geus teu didengekeun, ditegor ku Gusti Allah melalui panas, ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra. Geus dibere tsunami Aceh, geus dibere tsunami Pangandaran, geus dibere angin beliun, geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya. Tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding. Ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas. Atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kuaing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia. Wari luar biasa naon bae jadi duit. Baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kalinaon kadang-kadang. Tuh sia nya hoja sapaan. Ja osok burung. Kali jodoh da geus eueuh pindah kuari mah ka Tangerang kali sadane. Di kali sadanena di oya-goya kue teu meunang pindah kuari ka kawasan Pasar Kemis. Atuh nu mahmur mah orang Pasar Kemis. Cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Murah deui 50.000 hutang.